ngobrol ya ngobrol lagi bang, ngobrol ngalor guys. Saya sok kenalkan namanya saya. Yudi apa deh lama. Ya tamu di Banjaran nih tanya. Ya, beda RT. Beda RT ya. Terus lami tepang kumaha? Tos tepang seberapa minggu? 2 mingguan. Nah, 1 tahun dia yang orang tahun baruan pan bareng. Oh nya, bahasa ngahipnotis mau underdale teh ieu mah nya. Tanya oh. Kayak hipnotis kumaha? Tapi kayak hipnotis. Nyanakan underdale. Underdale motor. Oh, Nurut deui. Juli. harita Orang teh. tahun baru ya luan Julian. Jadi kacebak ke modenya. Ah, kayak hipnotis we. Kayak hipnotis. Keiraha eta ka hipnotisna. 400.000. Ya teh. Kan pakai kopi na rokokna tah, Mang. Cepang ya. Mencair teh ya. Lah, urusan lah lapan urusannya. Kamu teh yang nyauna naon eta mah urusan di dinya we duaan. Personal rokokna ku abi meset. Kopi Urang mah ngesukul ngobrol jadi mana teh jo. Kop lah bawaan, nah gitu. Ada hipnotis. Haleulin sebenarnya teh yang geusnya beberes, urang beberes dia mah. Ya, Jeung Yuli teh beberes di mah. kurang ngacak-ngacak di ieu. Ini di mah teh kamar tadi mah enggak ramai. Aya mobil. Ciga ondangan kumaha? Teuing rame. Oh, Syukur. aya hajat kumaha? Hajat mah. Rame ku alang-alang. Ieu mah cing aya. Aya jampungeun sakanopi oge. Kurang bersihan atuh. Teuing. A few moments later. Urang teh nya tipe minggu. Terus 2 minggu. Sini kasih dia teh ngomekeun parfum teh. Oh, teu bisa wae. Sinanang teu bisa. Sekarang liburan minggu. Bongkarnya ku sorangan bisa. Anjing hayang nyaho bae teu bongkar we. Si jarumna Jambung teh. dihanap ini Oh, ini teh. harap 2 jadi tehnya. Mantep lah. Keun kan tengah-tengah. Tengah-tengah pas ya jadi kalau harap 2 kalau 2. Pasangkeun. Ceng anjing kan acualan. Wah. Oh iya. Wah, hibar-hibar. Terus underdale kumaha? Kurang ieu we sabari kopi ka masa aja Oh, dia. dia didinya mana itu urang mah ngebal. Oh, geus siku. Lah siku urang udah wacan pugu. Cobaan we atuh. Betul. Di Lain. WA Siku urang ge teh ka mana nantinya. bisa we aya. Dah Nah anya. naon? Siku nelpon naonnya. Siku. Mana? Bapak ka. Miss call berarti aya. Cik tuh Siku nelpon. telepon. Angkat atau angkat we atuh. Oh, barang lu. Heeh. Di mana, lu? Nyalain nalopot. Iya, ada permasalahan yang Yuli lah. Kudu butuh ieu Yuri Butuh Yuri. Ya. Oh, di mana ya mau? Di imah urang. Heeh. Oke kali ya. Oh. Yo. Ya, ayo. Go. Ya. Panggona nutup lah. Rawang. Assalamualaikum. Tuh aya. Aya naon atuh? Dipenting ka dari ieu. Aya. Aya naon? Aya naon? Panutan. Oh, kumaha ieu? Aya. Aya geuningan dia nelpon. Kopinya dong. Atau kada dia, naon dia teh? Penting-penting kada dia. Hah? Sopan gitu. Kopi. Itu sarapan pisan waktu sare ieu teh. Halo guys. Sesuai gitu kan dia. Ini gua teh teh kumaha? Nelpon penting. Salaman. Oh, salah. Naon itu penting-penting Ada kada dia mana? teh. Emang lu Iya. Waktu sare
lain pulang kulinting. Pada ini sepedahan yang abi. Iya Yuli. Permasalahan udah real. Permasalahan Yuli. Nah, mah. Abi butuh hakim. Yuri, bukan nama penengah. Kurang maju Yuli teh ulin. Pasti masalahnya si iya deh ya. Tahun baru. Kayak notis. Ayo. Hipnotis abi. Kalau nggak ngobrol teh lah nya. Iya, aku anu setan mana bisa notis sampai ngaran. Ini setan kabar. Kamu kabar sih kabar. Biasanya HP si setan. HP. Di HP. Biasa molor saya tahu dong. Kami iya kami tuntas kami sekalian saya tahu kan geus ngakin kau bisa lo jelema deh. Saruana jeung dirinya. Coba ya orang nguruskeun aku kieu wae di A few moments later. Susah tangling Ku naraon di dia Gede irungnya gede. irung teh Yuni. Panjang umur. Yuni kawan wae Yuni. Gede. Gelabak. Den, eta Yuni kawan wae. Ya, lihat. Ini beuki we eta. 2022 bukan Oh, yang kopi. nya itu tuh. Are, nuju naon eta Iya, jeruk yang kopi. Kopi, Oh, iya. kopi atuh. kayaknya ngapain kalau bet ya. Go. gila lah sih aku paling. Mangga cari badai di dia. Ah, sehat. si satang ini kan. Kopi nopi yang si mah jambalannya. Warung Cebodas Nah, Maya. keur ngeplos kumaha Kieu we urang aya si mah ada ngopi lieur urang kopi wae. Ari gajihan kamari dikamanakeun ti kantor. Dipakai ieu barudak biasa. Tempat teh Yudi kayu karunya dipikanya kalan buet teh gara-gara manehna. Aing. Eueuh ciherang acan. Aya Ciherang mah aya gitu, urang kari nimba wae mah aya lah. Jadi sumur. Iraha sih datang mah. Karek. Panjang umur. Usaha di onang mah. Teuing. Datang sorangan anu kieu mah. Nambah wae. Aya kartu undangan aing mah pan. Terus jadi dia nak kieu ieu bareng ieu motor. Jadi itu nyawa. sayang Yudi gitu. Jadi dihitung-hitung nyawanya yuk. Ya, orang lepas. Bikin motor jadinya kan nyewa motor tuh sama 300. 200. Nah, duit 300 ke orang kan. Nya, oke. Bagi dua. Nah, gitu deh. Terus kan mana kan buka utang ka urang 700 bikinnya kabeh ka urang. Terus Orang buka utang kasih ieu. Si motor udah pakai gawe di di bulan naon bikin duit 700.000. Gitu. Bae. Urang teh boga utang kasih ieu aja. Nah, si boga utang 600 jadi nu 300 ka urang geus dinya utang deui 300. belit. Jadi Yudi nama dia kan kurang 300 jadi 600.000. Geus urusan teu beres-beres. Besok bereskeun Masalah. lain. Soalnya teu beres-beres aku mah jadi dia mah. Soalnya duaannya berarti mah permasalahan ini mah. Urang mulai ku campur kan Yudi jeung Denny antep we. Oh, jadi mau jadi hakim. Masalah hakim, nyesok bereskeun lagi geus deal kurang di ketok paluna. Hakim Gari. Ah, kumaha? Kaden. Naon aku mah jalina. Ya ame omongan di tukang. Sok Lu Yuli teh euy, mah make motorna. Hibar-hibar we gitu, hibar. Siga jangan-jangan. Ya iya nama kieu mah didinya rek menginjelkeun motor ka Yudi atau dinya rek mayat 200 Nah. gitu. Eta ti Kalau mayat 200 ka urang kurang. Ti 400 turun jadi 200. Tuh. tapi ada 300 ge da Yudi mah ke kurang-kurang deui bagi-bagi. rokok Jadi, kopina. Sembarangan. ini Beas mah aya 5 karung deui. Gagah. Yuli Lima mah karung harewan Sabra karungnya? Bawa kopi. Dia mah Kopi. beda saeutik jeung orang genep setengah. Tuh, kalau setengah ini daun sawu tangga saya kira lah biaya 200 orang pakai liwat. Yuk, iraha yuk. Ya, Nya lain ayo tadinya dia geus nah ayo ka urang nu boga utang jadi bingung orang jadi bingung jadi kumaha. bereskeun Kumaha, masalah sok, jadi ulah ka bawah. barang-barang kadahan. Urang boga bawa sakaba-kaba. Bae urang mah kieu we. Da urang mah teu ngiluna naon urusan naon teh we. Cuman ke pas pembagian duit orang-orang kudu hadirnya Heeh, eta bagi tilu we tuh. Anaknya admin. Admin cair geuna kabaran. Urang bae teu meunang duit. Rok liwat we Kieu we atuh enak. barudak. Itu kan under deal tadi itu. dia pengen motor. Motor, kieu we motor mah bae anggap we.
Ngeri nyium bisa jam 2 jam mah. Aku tidur kasih itu copot ya lebih 2 jam copot. Mulang berarti 300 ke orang. Bener. Sana ya. Trio Lagi mah mau mulang-mulang Pak Beli atuh teh. 200.000. Jadi kemana ya orang benang naon deh. Jadi bukan gitu Tapi dibatasi waktu karunya Geus bayu li bere inya ulah talabol li. Enggak saya kia tuh bere injem mah 2 jam bolak-balik kayak tadi Sumarekon. Yang lain tahanan yuk atuh hari kenuju ka Sumarekon masih boga pikiran we. Ih daripada jauh-jauh teuing sih. Kamana? Eta we ka Pasar Gede Bage Geus lumayan. ngaliwat 2 kalian weh. Udah jeung pedah lah kudu jeung Dan dibayar. Urang mah hampura yo urang mah lain teh ngilu pada teh sok robeungan suku hampura urang mah. Masih ieu sarua deui. Urang masuk loba kutu. Kudu ye saya balik ye salaman. Sok dilegeunana we. Sok kameheuna. Terus salaman Ya. ya urang. coba ali salaman Kalebaran jauh. lebaran jauh kene. Sok we teh ayeuna bae teh salaman da sakedeung deui oge lebaran atuh. 3 bulan deui. Teh ayeuna we. Udah jadi bisa lebaran. overheat set ya, baru bisa salaman heula we. Kumaha ieu teh jadi kumaha mas ieu Ya ngaliwat we keur barudak kene saya Tahu mah. kamu bisa tujuh kali yang ngaliwat Ya. itu tidak. Tapi omat ngaliwat ke udah polosnya Heeh. tempe tahu emang kudu aya. Oh iya, sting atuh. Oke salaman enak. Biasa salaman we enak. Ya, urang ku ayeuna ngumpul oge silaturahmi alhamdulillahnya. Ya mungkin rezeki silaturahmi teh. siga ka Bogor lawa ya Tapi Tapi nggak beres. tapi ujungna kudu tapi geus salaman teh dieu. Tapi liwat kudu aya teh urang. Oh iya jelas atuh. Omongkeun. Siap, alhamdulillah. Clear masalah Pak Hakim. Salaman atuh ari clear. Nah salaman deui. Ya, kan geus clear kabeh. Oh, guys. salaman